tukang teh bagian ya undangan kaditungan sepatuna iya bagian olahraga maya make sepatu ibadah depan teh dinas berat tepak tutup aya nu ieu oh bener tah aya aya nu ieu hakna coplok deui nah biasana sok aya tukang sok keliling ya teh si Buladik sesuganan ieu mah sababna lamun diantepkeun wae teu dipake lila-lila bisi ku beurit nya ai rek dipake coplok ai jabe teh sepatu teh kenca sabeulah deh nya sesuganan atuh ek ditungguan wae tukang Resol lumayan dah halus kene ieu teh ya hakna halus kene waduh tuh ngan coplok kah suganana tuh aya tukang so anu ieu mah dapageun pageukeun ieu mah bodol kan berat kitu duh kena susuganan aya tukang eta na disimpan di luar susuganan aya aduh gimana ya loba imah deh so alah geus kuat buir kada tukar dia can ayo kena nu so patu sol patu sora aya nu dagang deh tukang sol lain dagang sepatu atawa sol sepatu eta bieu teh sol patu satu kadenge gitu sol patu sora nama sora tukang sol oh si Buladik segala nama ya patu aduh di mana ya iya pasti si bapak ya langganan biasa nama sol patu beneran aing keur mah ieu sapatuna lo cek eta hakna cangkeul sol patu aduh dari idar tadi canain ngegeroan bae canain tuh ngongkon geus beak dengkak dari gitu teh kemana tuh ya dia Pak tina pangsolkeun di mana kita tadi teh di geroan teh dekeun ka dia tuh ke kuping pak oh nya bener bade ngongkon biasalah ya biasa aya sepatu ruksak siap pangameankeun nya siap lah itu depan nasi dia mah ya tentang geus itu tadi nya bener mindah ka dia ka mana mindah ka dia ka handap aduh cai oh aya angke tenang kayak orang nyokot saya makan tuh habis mutar-mutar di karunya muter-muter ka mana we teu capek wah kelihatan kelebak ya langganan teu araya padahal mah cokotan wae sepatu nu di etan bisa diomean sepatuna baredan di ditu sloban ngampar tapi teh aya jalmina oh jadi henteu tulus diomean bukan sampai kuih di kaditu bener sok lah mending diomean urang mah ya kamarna akang aya di dieu nya teu nyoba geus mindah ka dieu tah kana ieu ka mana tah anak mendingan tah ka handap we mah nya sabar Kang selami aduh bener langganan nah biasa wae yuk urusan di dia sok manggung biasa ya biasa wae panitia teh barudak lah ya tarum grup pan di dia ya sound sistemna gitu biasa gitu. Jadi bisi anu butuh mah sina ieu wae ka dieu nya parmosi bisi butuh sound system terus tenda gitu aya hiburan aya di dieu kalau resana tuh nya tarum grup gitu gampang kayak nomor telepon mah aya gitunya jadi eta mah lain seni
Sunda Unggul. Segala ya. Aya kolaborasi dangdut aya. Itu beneran ya. Terus wayang golekna aya. Tapi perjoge ke tanggal 27 kan? Tahun 27? Oh, 27 September. Oktober. Oktober. Asan Maka asa kosong euy. Tapi anu bade ngalahirkeun hoyong hiburan. Mayan worokan hiburan Sugana batur mata raya kuring hayang hiburane kita. Moga sponsor ka mana-mana ngobrol lah. Kasokan itu pindahkeun eta na. Ame tere ya aduh isukan. Siap. Kudu olahraga ai sapatu. Sakitu abi aksarana ngajublang soal sepatu. Patay nu ngageroan atuh ti tadi. Atuh teh ngomong mah mah. Nya ngobrolnya make ajem aksara. Si kajar geura. Sol patu. Tah, ya bener. Aduh. Pindah kan ini? Ya, aduh. Udah letik teuing mana mau eta na. Itu nya. Aduh. Ini ya, we. Nah, dia nya. Oh, sok atuh, guys. Tah, aja sepatu teh. Lumayan teh ya. Coplok. Ini ya coplok tuh. Pangomeankeun ya tuh hak. Siap. Saya naon eta dia? Aya jualan apa? Suun segala. Mun kira-kira aya nu alus mah bisa tuker tambah gua kumaha. Wah. Juga ditukar tambah. Ini enak nggak jodoh bias? Ya sok. Aya. Neangan tadinya tang jodoh mah loba. Kayak dipilih aja. Kedap. Sok. Oh, ada abang-abang tukang ngomean. Aduh. Dulu pakisan. Aduh. Cangkeh. Bah, ieu teh aya sepatu capit. Oh, gua sepatu capit mah aya ge sendal capit, anu sebut capit mah. Oh, gua sepatu capit mah. Nah, ieu tina mode anyar ieu. Bener. Ieu nu ngongkon tapi Ngomean suka teh dijual. ngan gagal. Lain mana masuk sok pura sok dijualan anu ngomean mah. Ngan gagal ieu teh. Gagal kumaha eta? Kenca sabelah. Ya sabelah sepatu mah teu mah nya aya kenca kabeh. Kita dulu. Tah, Ngomong tuh ibu-ibu. coba Can benernya. komean tuh. Tuh, aya kieu tuh. Kita cenah mun bisa mah dibalikeun si ibu-ibu teh. Balikeun kumaha eta? Pan ieu jangmuna di tukang. Heeh. Mun bisa mah pantina pudunan cenah kumacarana ami teu ripuh cenah. Jadi Hayang dibalikeun nu jangmuna ti hareup cenah. Natanjakan mah. heeh. Kapudunan rata. Asa ngeunaheun. Lu mengbudak di dinya bila pada di robek itu kan Sekarang ada yang ai naon eta na kaleng eta? lem. Oh, Iya mah bener. lem. Penting rapat. Karena tinggal produk Indonesia, produk Barat, aya di dia komplit. Oh, loba nih Di berapa? peranti nyemir. Adalah aya tuh kan komplit. Nomor tak. Cuy. Iya tang. Oh, bisi anu hakuna teu bisa dilaan ku tang. Iya, aku utang BH. Salahnya kamu belum. Bener. Di penting denger. Hari ieu naon ieu? Lalu Oh, betul ngomongin kalau nanti kitu bulan ja. Eta yang di kumaha eta? Mana ieu? Heeh. Je. Depan orang. Sigane loba kana cing ningali rata. Aduh, ampun, capek kamu udah akhirnya mau dibeli ya. Tadi malus kan kan? Oh, bener mah halus kene euy. Oh, dah halus kene batur mah abdi sama yang dijual meureun nyarekan. Oh, bener. Salah pak. Jadi, Bener. benar aya tah. Mana Nah, imanya menang apa tuh? Wah. tah, Kangnya. Ieu teh sapatu kudu teh ruksak pan ya? Nuhun. Hakna coploknya. Benar. Wayahna ku akang panghakankeun. Ke lamun geus anggeus hiji hakan dua nananya. Tah gitu. Kek. Kamu lah ngahina ka abi ya. Ke ngahina kumaha? Abi mah ulah-ulah kitu kayak joge beuki keneh sanggup ge nah kumaha kan sepatu. Ieu sarua kabeh ge ada kejo mah beuki, ngadar kejo. Ngahina ka kuring. Lain, Aduh, lain ngahina. eta Ya. dia kapan? Kapan kita heuh sapatu urang teh pantah, ruksak, hakna, panghakankeun ku akang. Lamun geus anggeus nu ieu, hakan dua nana. Eta ngahina ka kuring. Tidak kumaha? Sanggup ge beuki keneh nah kudu kita ngakan sepatu.
namanya malah ngakan sepatu. Iya teh sepatu mana rusak. Aya naon ge saudari ieu. Tuh ya, Iya. dia datang ya. Ari si tarumpe gerawa ya, kieu ya. Kumaha. Ieu teh pan nu kuring teh. Sepatu teh rusak. Salangap hakna. Ditapang hakankeun si akang ieu. Lamun saanggeus hiji hakan duanana, kolang ngambek geura. Udah ngambak. Atuh abi kita ngakan sepatu, kapan abi kejo ke beki kene nya. Atuh Cobi ya, cobi sepatu abi cenah hakan, cenah hiji geus beres hiji hakan dua nana, sanggup ge beki kene. Butut-butut kieu ge nya. Urangnya ngakan sepatu kumaha. Ieu maksudna teh kieu kapaningan anu kuring teh sepatu teh coplok hakna. Kasih tarum teh kieu ye. Kang pang ngahakankeun sepatu nu ieu lamun geus anggeus hakan duanana. Heuh, bener oge. Bener. Kuring kudu ngakan sepatu. Ngakan sepatu. Eta bieu kapan? Ngomeankeun sepatu. Ari ngobrol teh make koma peun. Ulah nyebut ngahakan udah beki kene kejo geuna kudu ngakan sepatu. Mang sepatu abi teh coplok. Bener. Jadi nek kuduna kumaha. Iya. Bener. Kan sepatu abi teh coplok. Heeh. Cobi panghakankeun. Itu sepatu geus beres hiji hakan duanana. Nya. Pan bener. Jadi lah. Pan bener tadi kayak gitu orang. Di sepatu kuring teh hakna coplok. Pangahakankeun. Lamun geus rapi hiji hakan duanana. Bener pan. Eta teh salah. Salah. Da mah kayak joge bagi kene, nah kudu ngakan sepatu. Gitu ngomongna. Kuduna Kang, sepatu abi teh coplok. Cobi panghakankeun ku akang. Geus beres hiji hakan duana. Kapan? Kapan bener? Orang tadi ngomong kita tuh salah. Ya teh. Nya. Ya teh anu lieur salah. Salah. Bener jadi liar ya. Lamun ieu sepatu coplok nah pangahakankeun. Lamun geus rapi hiji akan duanana. Bener, jadi salah. Salah ya. Tah, jadinya. Nonton